Aduh, astagfirullah Jang. Kang Jol istighbar segala Kang. Lain ICH teh ka mana buat nyasap leuy. Euy, ka mana tadi mah? Aku sana ieu. Pan ayeuna teh rek menten deui ieu teh. Ka dapur heula bieu mah cenah. Ka dapur heula gitu. Ya. Kita kaur aya dispenser jor nyangu we teh. Teh kaur aya Magicom. Oh, teh di mah saha teh. Heeh, teh kitu we. Resep popolah Kang eta teh. Resep popolah beureun Resep popolah beureunya, resep masak. Da baheula mah chef teh. Oh, chef naon? Nya asep kamsur. Chef. Baheula mah gitu. Mana CEH teh nya? Coba tukang sauran Kang. Mana? CEH. Ada. Lah mana nya CEH teh nya? Ucu. Jos kanomik. Kalau teh kasogok aing aduh. Kasogok kusampurit beureun asup. Aduh, ya kan bakat ku semangat ya Ece tapi aduh hampir kasogok. Alhamdulillah. Ari euceut ti mana wae atuh meuni nyangu teh. Tadi pengker heula maklum ai awewe geuningan loba cabakna. Hei, Gusti. Geus ngumahan budak, ngumahan budak. Kumahan wadah mah Ceu. Ngumahan wadahnya cewokan budak gitu. Oh, aduh, ai budak bijil di mana? Ayo Ceu. Heuh nyata bingung nyata aing panalaki aslina. Lamun rendeu miji teh mana? Juga teh dibersihkeun ieu kan. Ceu aya nu bade palai ieu nu palai penak saurna teh. Nya saha eta kan? Reng, gareng. Ai mah. Adieu si teh. Aduh, ya geus Gusti mana tuh? Mama aku. Aing gereng ulah kemana karep wae. Iya. Astagfirullahaladzim. Halo ya Robi. Lain kemana wae eta si Aka teh tadi ngobrol aya hareng ti mana? Apaan hareng teh balik ti barak. Jeung Pak Dedi Mulyadi ieu teh. Eta ku jauh-jauh teuing eta mata ieu tingali ieu sirah nepi ka beak, Bu. Kunaon tah lantaran kunaon tuh ka beak kitu? Lantaran gering panas aing teh setep. Hareng teh. Nya teh loba mikir sakola kumaha ieu eta teh gering. Mohon ari ieu Kang Akang saya. Aing Akang ai pilaku Akang make. Hanya Akang make gelung. Akang make gelung situ tingali CEH teh ieu teh. Gelisna. Aduh ieu teh CEH. Samohon hareng. Alhamdulillah. Nepangkeun atuh sehat CEH. Aduh. Bagja deui. Ampun. Aduh. Ampun. Ngeunaheun nya nu uing mah buleut dikitu-kitu tah. Boro-boro aing mah asa dicium anak ucing. Alah. Anak ucing. Si Ece ieu Ceu. Areng mundut lagu. Oh, request. Kamari aya lagu botol kecap jeung si Kang Cepot areng lalajo. Nah ayeuna areng mah di luar negeri aslina. Di luar negeri. Tah ieu di luar. Di Araringgis. Mana? Hei. Inggris. Kunaon ka mana karep aing ngomong teh? Nya. Areng teh hayang lagu Es Lilin nya kitu. Es Lilin. Kang teu bisa contohan ulah reng. Atuh es lilin kitu geuningan. Kumaha Es Lilin teh? Es Lilin mah Heuh es lilin. Tuh aing dengar deui. Maksudna mah kieu meureun maksud si gareng mah Ceu. Aku mah si Kang Cepot urang mah balelol euy. Balelol dan eta. Lamun memukul ka aing gitu. Gareng mah aing ngomong balelol Kang. Ari. Naon? Ai baso beuki. Kena baso. Sok si Kang Cepot jelaskeun gerak uing teh kumaha nya. Jadi kieu meureun maksud si gareng mah. Aku makang si sok kudu. Palai mundut lagu Es Lilin gitu. Kan ngarah aneh jeung ngarah internasional aya geuningan Es Lilin teh di bahasa Inggriskeun gitu. Kang. Tah kitu pisan euy. Aing Akang bisa bahasa Inggris gitu. Abdi sok nasi Kang Cepot mah jago justru CEH bisa tuh bahasa Inggris. Iya jangan ditanya orang tak 2 bulan di Inggris. Naon kali itu gawe. Aing linglung. Astagfirullah. Sasab
Satu sabali. Disasarkeun beureun itu. Oh. Mohon ieu tah bahasa Inggris jago. Kitu bahasa Inggrisnya jago. Cik urang tes ku areng. Sok urang tes Oh, lah. tes reng bahasa Inggris. Bahasa Inggrisna hiji. One. Bener euy bisa. siap. Bahasa Inggrisna dua. Wawan. Hey. Oh, Nah, Hiji wawan wawan. ieu teh. kan hiji wan. Wawan. Oh bener dua. Asa wawut. Lamun tilu. Tiluan. Oh tiluan. So, Nah, asa Lamun opat. nyakur gerapleh ngariung Sia, opat. sia. Bahasa Inggris aja jangan Gusti ditanya. nu maha kepada agung saya. meni reuwas euy. Jadi saya Cik, tahu. can percaya kene areng. Mode dina sato sok, sana Dina sato. sato bahasa Inggrisna anjing. Dog, dog, Dog. Korsi. chair, Oh, bener. Anjing na korsi. dog, chair. Wah, Pan lamun anjing teh dog. dog. Lamun anjing-anjingan, Anjing-anjingan. dog-dogan. Oh. Pakai juga kayak dog-dogan Bang Boy. Lamun anjing na dina korsi tadi teh. Dog, pan anjing kursi teh chair. Anjing-anjingan na korsi. Chair, jadi dog, chair. Oh, lamun anjing na kiih. Aku cara kacer sih. Bener Kak war. Aku cara kacer. Ieu mana beuh cepiah ce. Aduh. Kurang membaca Inggris loba mah welcome. Welcome teh artina. Cuaca we kecekokom. Hey, suka teh naon euy. Cawe sagala. And the call cinutrun and tirisan. Artina. Entok di kolong cinutrung tiriseun. Oh. Kabulusan. Sarua jeung baca Cipara aja. Halus bahasana Asawau, warawuh tambah di euy. kitu. Ai si Gareng bisa bahasa Inggris. Sok reng diajar Uing bahasa Inggris mah jago. Cing bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Sok. Mader, pader. Ah, Ladies and gentlemen anu geulis ngahakan permen. Mana karep wae ka itu. Cek ai bahasa Inggris na buku Oh, bener. biru, Blue. buku biru, blue book. Benar. Sebelum buk gitu kan. Bahasa Inggris na Ah, ya. buku biru abus kana sumurup. Blue book. Aduh. Semuanya bubulubukan bahasa Inggris ya teh. Kelebuk kita mah gitu. Cik sok tes ulah ka urang hungkul atuh. Asa Cok ece. cok. Oh, Ce, bahasa Inggris. dites ku abdi ce. Sok. elah. Bahasa Inggris na lempang. Jalan. Lempang. Walk. Wah, bener. Lempang-lempangan. Walk-walkan. Sudah pakai jengwok-wokan segala. Cik ari roti bahasa Inggrisna roti. Brut. Oh. Berarti lamun lelempangan ada haroti, Lempang roti. lempang-lempang roti. Walk brut. Pakai jengwok-wok berut segala. Aduh. Aya kadinya. Hebat euy gila. Bahasa Inggris urang. Aduh. Kadinya. Ieu mah punchline buhun euy. Teu nyaho wing. Umur-umuran ngadege aya wok brut euy. Matakan reng kuat reng. Sok atuh lagu Es Lilin we. Kang Sepot bahasa Inggris. Ce anu ieu CH anu lagu. Nyunakeun. Anu nyaana eta mah lagu Es Lilin nu nya. Sok. Ieu ku bahasa Inggris ku didinya. Sok bahasa Inggris da akan. Udah ai munut masih teh kudu nyawer meureun. Disawer Kan kucing. gajihan. Ah. Kan dikasawer ku sa? Aya nu nyawer mah. Sa. Anak kucing. Ku anak kucing arek. Mana ngecelok heula aja kayak. Ya batu ce urang ieu nya. Tapi mana joget. Siap. Siap sok kakang. Laguna cenah ce lagu Es Lilin. Maderal heula eta nepi. Akang heula ci sok kumaha bahasa Inggris ku. Selin bahasa Inggris. Nu kieu tingalikeun. Es Lilin mah my sister. Bener. Inggris ya. Yang kokon kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda. maksudnya. Kadinya. Nah, terus Pikirin around my sister tuh suka jadi. I'm so shy. I abdi isin maksudnya. oke boy. I'm so shy, my sister. Do you become big you? Oh yes. 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 Yes, yes. Ya, yes. Waduh, kayak gitu. Pokoknya nama I'm so shy, my sister. Do you become shy? Gitu.
nu mandang dage. Yes, I do. Naon es aidu? Tukang es diadu. Petrok. Aduh. Kayak gitu. Siap. Siap ah lagu es lilin. Kene abdi bahasa Inggris teh geus sakitu-kitu nada garek. Dan marek bener rek salah ge lah paduli lah. Jauh aja. Jeha es lilin. Aduh. Nyangakeun kasadana Kang Cepot, Kang Hareng. Leres. Aduh, tobat. Alah. Joget, Reng. Obat. Sarela. Kurang hayang joget euy. Sok gua joget. Es lilin mah Kang Hareng anu bagi Kulan. Kalapan muda Genaheun euy. Dicanak Kamajalaya jujuna Kamajalaya. Tobat. Abdi isin kamar kaduka Genaheun euy. Naon buat samar kaduga. sepinggis mah kening akan dibela Kang Epot. Es lilin mah my sister ala yang kokona pikirin urut my sister tusuk jadi I'm so sorry my sister do you become just tired sister I'm me so sorry aduh Oce dari menangkan ayah gimana yang datangnya lin datangnya lintah dari mana itu dari mata Kang Gareng dari mata turun ke kali sok reng aduh dari mana yang datangnya cinta eta dari mata Kang Cepot anu bager turun ke hati akang hebat es lilin mah saya cucu kalapa muda Dina kalapa muda dibantun mah cucu kasuka jadi Saya. abdi isin ceha samar kaduga nah, sok inggis ceha terjadi esilin madei Kang Gareng Abdi atuh tah kitu nyaman. kalapa Hei. muda dibantun mah dibantun kasuka jadi dede ayo habisin sama nakaduga dasok inggis salira
Naon teh? Tikus ruksak. Aduh. Jangan sunyerudi. Sumedang sayang, Garut manganyangakeun, Orang Karawang Bekasi nyangakeun. Karawang Bekasi haturan, Asing Madalarang, urang Padalang haturan. Ciburuy aya. Orang Ciburuinya, Asing. Alah euceuk raoseun euceuk. Akang heula ka payun Kang. Alah. Eslilin mah ceeha saya. Akang Buatan Bandung buat tanah Bandung, di Canak mah ceeha deui. Ka Cipaganti abdi isi kareng tuh parariku sok inggis mah aduh hendeng aja nih halus ceha esilin nama abdi kalapang muda dibantuin mah Kang Gareng. Heh. Dorong. Coba didorong-dorong. Abdi isi. Samara kaduga dasok inggis rumaos sok dibohong. Gareng kebayang gareng atuh. Tuh aing euy. Es lilin mah. Gitu Kang. Kalapa muda. Itu Bayang Gareng. Euy. Di Bandung mah. Cecak. Kasuka jati. Kau Reng. Ngacerit aing euy. Abdi isi ceha sayang Ya, Kang Gareng. samar kaduga sok inggis mah ceha Ya. henteu ngajati ampun mangna abdi muruhkeun ka ceha abdi mah goreng Reng. Sorana teh gitu ya. Aduh lu Bu, ampun. Gareng. lan Eta sorat ka hade kieu. hatenya Lebih hade jempe mana ah teh. gitu. Lebih ada sare kayaknya. Leuwih hade sare maneh mau balik ka itu. Aduh aing euy lah. Ceha ini tah Palingan ka aing muruhkeun atuh. sia teh mah kitu. Palingan muruhkeun ge kitu tah. Aing mah yang nyoba we atuh Reng. Lain nyoba-nyoba ceha tuh mau jadi dikawin kuing teh. Hai. Aya Dina manggeus nyirian areng teh ceha rek kitu abdi teh. ada lagi tuh. Naon kitu teh? Reng. Kitu. Naon? Dihijikeun dina peureup gitu tah. Nah, makanya Tadi gitu. merek di akadan anu peutingna langsung di akodan. Alah, ampun. Kan ieu ceha kalah nitah areng nyanyi. Jadi? Areng jadi ieu tinggal di tikoro ampir-ampiran pegat. Kan wae pan diajar Kang. Itu kau. Ayeuna lain diajar ceha. Ayeuna areng sudah mempunyai pilihan ceha. Pilihan. Kumaha pilihanna? Daripada ieu tikoro areng bakal pegat, mending hubungan kita yang pegat. Nyaan pereus eta mah. Punten sanes nolak da areng kieu-kieu ge nya ge goreng patut areng. Goreng dodonges areng mah sanajan goreng patut oge. Areng sok sanajan sangsara tapi kontrak areng mah. Bener. Sok sanajan goreng patut kita teu payu, bener. Sok sanajan goreng patut aing mah teu payu ceha kan. Payu geus kawin-kawin. Gitu.
atong sok itu saya. Hampura reng hampura. Hampura. Tidak ada untuk maaf untukmu. Ay. Jangan Maaf. gitu loh. Cinta Fitri pokoknya. Aduh. Naon si areng itu. Kaur buka adi teh Kang gitu akan. Si eta mah da goreng adat ceh. Matak Greges eta mah. matak tara dipake oge si gareng ku dalang mana-mana da kitu goreng adat. Si eta mah da jeung seniman kayak gitu pagedruk wae si eta mah. Kaur sih eta. Malah laur matakan kurang duruk we ya. Ay. Mana karep di. Ajang diduruk. Mana mah diduruk kayak kumaha nya eta deui panehna datang deui awet Mas ya. Udah si eta mah geus pae ke datang deui ka dieu gara sok. Si eta mah tina kayu. Oh, kali nuar ya merenya. Kali nuar si eta mah gitu. Eta mah. Anu ece nya. Kang aduh. Sababaraha lagu deui jeung ece nya. Ulah ka mana ece? Oh, Kang iya biasa ka dapur deui. Ka dapur deui, sok atuh mangga ka dapur deui. Si tutung keur Nyangu can beres. keur nyangu. Lain luar biasanya euy. Si gareng ngerakeun ka kolot ampun. Duh, ngerakeun pisan Bangkar Wara urang. Tereges pisan. Heeh, Mang Jun. Akang. Heeh, urang ieu ya. Aku mah kitu. Urang kareketek si gareng. Aku mah Ayo urang ka handap. Gaskeun akang.